Assalamualaikum. Tepang deui jeung Bunda Sasna di video pengajaran Basa Sunda kelas 2. Ayeuna urang bade diajar jajanan. Nah, kita sampai kepada materi jajanan. Yuk kita simak. Jajanan nyaeta rupi-rupi kadaharan anu dijual di sakola. Aya bakso, siomay, batagor, jeung sajabana. Tapi ulah sambarangan jajan, sabab kadaharan anu kotor tiasa ngabalukarkeun panyakit. Jajanan yaitu macam-macam makanan ringan yang dijual di sekolah. Ada bakso, siomay, batagor, dan sebagainya. Tapi jangan sembarangan jajan, karena jajanan yang kotor bisa menyebabkan penyakit. Lonceng sakola tanda reureuh diajar di sada. Murid kelas 2 kaluar ti kelas. Hesti jeung babaturanana muru warung. Di tempat nu kotor aya nu dagang. Hesti jajan rujak, cireng, nepi ka es cendol. Teu pati lila Hesti pupuringisan. Beuteungna karasa mules lantaran tambrakan. Babaturanana nyalampeurkeun. Hesti dibawa ke ruang UKS. Lonceng sekolah tanda istirahat belajar dibunyikan. Murid kelas 2 keluar dari kelas. Hesti dan teman-temannya menuju warung. Di tempat yang kotor ada yang berjualan. Hesti jajan rujak, cireng, hingga es cendol. Tak lama kemudian Hesti meringis. Perutnya terasa mulas akibat makan sembarangan. Teman-temannya menghampiri. Hesti dibawa ke ruang UKS. Dari cerita tadi, kita dapat catat beberapa kosakata seperti reureuh, artinya istirahat. Disada, dibunyikan. Pupuringisan, meringis. Tambrakan, makan sembarangan. Beuteung, perut. Ngeunah pisan, enak sekali. Ieu jajanan bakso. Upi resep kana bakso. Biasana ngadaharna jeung sambel. Ngeunah pisan. Ini jajanan bakso. Upi senang dengan bakso. Biasanya makannya itu pakai sambal. Enak sekali. Ieu jajanan cilok. Cilok asalna ti aci dibentuk bulet-bulet. Ngeunah pisan. Ini jajanan cilok. Cilok asalnya dari sagu, dibentuk bulat-bulat. Enak sekali. Ieu jajanan batagor. Kapanjangan batagor teh baso tahu goreng. Batagor resep didahar jeung sambal kacang. Ngeunah pisan. Ini jajanan batagor. Kepanjangan batagor tuh bakso tahu goreng. Batagor enak dimakan dengan sambal kacang. Enak sekali. Ieu jajanan mie hayam. Mie jeung semur hayam. Sawi hejo jeung baso oge. Ngeunah pisan. Ini jajanan mie ayam. Mie sama semur ayam, sawi hijau, dan juga bakso. Enak sekali. Ieu jajanan gorengan. Rupi-rupi anu digoreng. Aya tahu, bala-bala, tempe, risoles, jeung sajabana. Ngeunah pisan. Ini jajanan gorengan. Macam-macam yang digoreng. Ada tahu, bakwan, tempe, risol, dan lain-lain. Enak sekali. Ieu jajanan es cendol. Cendolna warna hejo dicampur jeung santen jeung gula beureum. Ngeunah pisan. Ini jajanan es cendol. Cendolnya warna hijau dicampur sama santan sama gula merah. Enak sekali.
Ieu jajanan es cincau. Warnana hideung. Minumna tiasa jeung sirop atawa santen jeung amis. Ngeunah pisan. Ini jajanan es cincau. Warnanya hitam. Minumnya biasa dengan sirop atau santan dan gula. Enak sekali. Ieu jajanan es teler. Seueur bubuahan dicampur es, susu jeung amis. Ngeunah pisan. Ini jajanan es teler. Banyak buah-buahan dicampur es, susu, dan gula. Enak sekali. Ieu jajanan es buah. Seueur bubuahan rupi-rupi. Ngeunah dieueut upami tiis. Ngeunah pisan. Ini jajanan es buah. Banyak buah-buahan macam-macam. Enak diminum apabila dingin. Enak sekali. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.